Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi YouTube dina channel Edman Dina Mara. Kumaha wargi sedayana dan remang dengan dia. Mugi bae sarehatnya wargi. Sehat jasmanina oge sehat rohanina. Digampilkeun rezekina oge tabibakeun balaina aya dina lindungan. Atanapi panang dayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Eta pisan dibiara pusim kuning siang karya nungin. Punten keluarga sadayananya Mang Dina masih ada kirang sehat ya teh. Aduh, tapi doana we lah ti sadayana. Oge wargi sadayana karsan juta daramang sing enggal didamangkeun ku Allahnya sapertos bihara-bihari di amin ya rabbal alamin. Wargi carita atanapi dongeng Sunda dina judul Ngadu Teluh karangan Kiliksa dina ieu bagian nu ka-12. Di bagian anu ka-11 urang masih nyarios keun wangkongan tapi obrolan antawis Bisari sareng Parid. Di mana Bisari ngaraos kaget ku Parid tiasa ngalandungan si Marim di kacageurna nya. Dianggap nama luhur elmuna gitu. Padahal Parid dari tage kana agama oge teterangnya. Kanuna mina Allah oge nyiptakeun langit bumi sareng sajabina mung neme ngadangu da can terang anu leres. Teu kumlajengna carita wargi. Mangga dijang ngadangkeun dugikeun ka rengsana. Har adi Gusti Allah piraku ujang teh nyaho. Nya ari ngadenge mah geus bida mindeng tapi saha atuh nu sabenerna da naon teh mangeranana teh kudu dibarengan ku kayakinan bi ulangan sakadar nyaho ceuk batur cik saha Allah teh bi di mana ayana kumaha rupana. Tobat Gusti. Kumaha atuh ngajawab nanya di da bibi ge henteu nyaho atuh. Bisari bingungeun da maneh ge manehna ge can kungsi mikiran nepi ka dinya. Ukur ngadengikeun ceuk omongan batur teh. Teu dibarengan ku kayakinan anu kuat. Bi mun kitu carana bibi ge can merenah mi Gusti ka Allah teh. Degening jiga anu mangmang lain mangmang jang tapi kumaha atuh da bibi ge sarua we jeung ujang teu kungsi diajar agama. Ukur ka timu-timu ayeuna geus kolot. Nya sanasibun kitu anu kitu mah jeung kuring mun bi. Ta ayeuna kieu bi kuring teh betah pisan di dieu teh. Tapi kumaha atuh nya da kuring teh keur neangan guru hayang diajar bag-bagan agama. Hayang jadi jelema bener, hayang loba ka nyaho jeung loba ka bisa. Jadi reka mana atuh ujang teh? Bisari heraneun. Isukan marek init deui bi neangan pasantren. Ih ujangna bet kitu. Pan bareta bibi geus janji rek neangan pasantren keur ujang kekelanan ulah ka init-initan. Cicing heula di dieu. Bibi rek tatanya heula ka batur sugane aya nu nyahoeun di mana anu aya pasantren. Cek Bisari hari tengah halangan tengidinan lamun Parid kudu indi teh nyamanga atuh hari kitu manuhun we bi ngan ulah lila tinggi supaget oge geus hayang ngamimitian diajar ngaji heg keun isukan arek tanya ka baturnya pek we ayeuna mah cicing heula nya ulah ka mana-mana mangga bi satadina mah Parid derek indit deui rek nuluykeun lampahanana sabab di lembur Bisari mah can meunang nanaon. Tapi geus aya kasanggupan di Bisari nya akhirna mah cicing heula di lembur ku rubuk teh. Kocapkeun wargi isukna Bisari teu dagang terus indit nepungan tatanggana ngobrolkeun kahayang Parid teh. Kalah terus nanyakeun sisuganan aya nu bisa nuduhkeun. Sabadang ider ka sababaraha urang jog ka imah Pak RT kasampak teh loba lalaki ngariung keur ngawadulkeun Parid sabab haneut keneh atuh nu jadi bubur catur ulang lembur teh. Jadi taya deui iwati kahebatan Parid dina nalukeun anu gelo teh. Mana komo ayeuna bike percaya sarerea ge sahabat marhim nyaan cager. Malah bari jeung bager sadar kana awak eling kana diri jeung kulawarga akur. Aya naon Bisari ieu teh?
nasi sinarieun udah rider wae teu dagang. Cek Pak RT nanya ka Bisari. Henteu Pak RT teu dagang ayeuna mah. Hayang leureut heula ieu teh nuju naon ieu teh? Diriungan rarageman geuning. Cek Bisari nyimpang gek diuk dina Bang Barung. Nya keur hayang senang kuring teh. Lain eueuh pigaweun ngan nyahoream lah. Dari pigaweun mah aya wae geuning. Aya weakna. Pan bibi ge sarua we make jeung ulin sagala. Jiga nu senang, naneangan naon atuh mun lain neangan kesenangan umureun. Cek Pak RT harita ka Bisari. Bener Pak RT kahartos pisan eta teh. Tapi sanya nama sajabana di neangan pagawean teh Pak RT. Aya deui ieu teh anu disungsi. Aya anu dipapai cik anu tulungan suganan anu bisa nulungan. Neangan naon bi? Nya kuring teh neangan ajengan atawa kiai anu sok nampa murid, teges nama neangan pasantren kuring teh. Cek Bisari dari nakal. Oh, dek masantren gitu bibi teh. Nya syukur atuh bilah aya kamajuan mah. Da kudu kitu. Sebab cek katerangan geneangan ilmu teh wajib hukumna. Jeung deui teu diwatesanan ku umur, teu kahalangan ku kakolotan. Dan yangan ilmu mawatesna mah di mana urang geus asup kaliang kubur. Itu cek Pak RT bari ngahehe seuri. Ih lain bibi nu rek masantren teh. Tapi jang parid. Lain geus pinter eta budak teh bi, nambaki kudu masantren deui. Asa meak-meakeun waktu geus atuh kari ngamalkeun anu geus pinter mah teu kudu ese-ese. Ceuk Pak RT bet kawas nu linglung pohoan. Har ari Pak RT magarkeun yangan ilmu mah teu make wates. Tapi nah baca sauran kitu Pak RT teh Bisari kerung. Heueuh poho tapi kumaha teu nya? Urang teh butuh ku pamuda anu model jang parid. Kahayang mah ulah kamana tangge selah cicing di lemur ye. Cek Pak RT horeng kadinya losna. Ih da moal ini timah bibi matak bibi ngider kieu ge. Pugu ieu teh hayang ulah kalengitan ku manehna sabab tadi geus bebeja magarkeun teh rek init deui cenah da hayang masantren. Nya ke bibi teh ditahan we keun bae cekeng teh rek neangan bibi pati-pati masantren ge kudu init jeung balik ka imah bibi. Malam arek di modalan sakalian. Nya bener bi bener. Geun kudu gerek mantuan ngamodalan tapi ka mana masantrenna atuh. Pak RT mani curinghak nu sejen oge tanggat ngabandungan. Muhun can menak duka kamana di ieu teh milarianana. Pak RT ngahuleung Bisari jempe. Calengkeung anu nyarita anu kungsi nyaho ka pasantren leulitikan. Ari kitu carana mah bi geus pasrahkeun ka ajengan Burhan tah. Nu aya di Cimara ngan pasantren leutik. Muridna ge can loba tapi kagiatanna mah cukup. Dan kitu we tara langsung ajengan Burhan ngaguruna. Anu handap keneh mah sok ku santri-santri anu geus kahota. Biasa we tata lepa eta mah bi. Kitu ceuk katerangan eta jalma. Ih keun wae kitu ge dah heueuh. Bejana di pasantren teh kitu ngajar ngaji teh. Keun are ka Cimara ayeuna keneh. Rek nganter si Ujang deukeut ieu ka Cimara mah. 2 jam oge nepi. Cek Bisari atuhun pisan. Moal 2 jam ka Cimara masa jam ge tepi atuh. Cek Pak RT. Nya permios atuh ka sadayana ieu. Cek Bisari amitan bari cengkat. Mangga bi mangga. Cek Pak RT malah nu sejen oge narembalan. Kemat lempahna Bisari. Lempang gancang muruka imahna hayang buru-buru tepung jeung parid. Sebab atuh geus menang beja. Atuh barang datang teh ka imah terus bae beja ka parid. Yen pasantren teh geus aya nyatana di Cimara lembur singkur kiduleun lembur kurubuk. Jauh di dieun teu bi cek parid bari neuteuk.
disebut jauhnya jauh, disebut deketnya deket. Melempang gancang mah sajameun meureun, ceuk Bisari. Berlempang lendo nyala lakon 2 jam. Mila lakon 2 jam kuring abi sabab teu bisa lempang gancang jeung deui masantren teh teu bisa didugdag bi. Rek beuting di ditu ceuk Parid. Areknya masantren di ditu daek ka ajengan Burhan. Kuring moal milih-milih guru ka saha we ge daek. Malah mah moal dilila-lila ayeuna ge rek init kuring mah. Ingke atuh bareng jeung bibi. Ku bibi rek dianteur, rek dititipkeun ka anjeungan teh. Ngara ujang diperhatikeunnya. Diasih ke babaturan, dipikeun nyaah ku ajengan. Antong bintong tong kitu. Keun rek sorangan lah. Da geus gede bibi mah usaha we sing jongjon. Keun ulah salempang da moal burung ka dieu balik mah. Bisari colohok teu ngarti kana maksud Parid. Da betara rese teuing hese dipikeun nyaahna. Mawa karep sorangan bae. Tapi akhirna mah Bisari teh ngelehan maneh. Da pipilueun kana tujuan Parid. Nyaho atuh bibi mah sambung doa wae. Ngan bisi butuh bakal maka dieu we nya. Ku bibi ge mah diantep. Tadina mah hayang milu ngajeujeukkeun we atuh. Nuhun bi katarima pisan ku kuring. Nuhun pisan. Tapi hampura bi kuring teh lain teu narimakeun kana kanyaah bibi. Ngan hayang bebas. Jeung bis teh dina ayana naon bisi mamawa ka bibi. Kuring mah hayang macakal sorangan. Jeung mu ngariweuhkeun ka batur. Pramios bi rek ayeuna we Parid dagis teu sabar hayang geura indit ka pasantren. Nya jiga atuh didoakeun ku bibinya, ceuk Bisari pondok. Nya geus kitu mah Parid teh ngumpulkeun pakaianana di wadahan kana kantong. Teloba nu dibawa ukur pakaian keur salin, tuluy amitan sakali deui beral miang dijajabkeun ku Bisari nepi ka sisi jalan. Bisari rada ngarakacak hatena, sedih aya atoh aya. Sedihna bakal ditinggalkeun ku Parid anu geus teu asa-asa. Asa ka anak sorangan. Bungahna heueuh da lain rek ka mana-mana, tapi nyiar ilmu niat ngulik pangarti neangan pangabisa. Beral anaking. Bisari pok nyarita lalaunan. Sing hasil maksud, sing tinekanan anaking. Kitu gareunteu satena bari mencerong ka Parid anu bikelila beuki jauh antuk nales dekat tenjo nyiles dina pengkolan. Wargi anu nuju ngadongkeun ieu dongeng Sunda. Pamugi wae wargi sadayana nya tiasa kahibur manahna nya wargi. Atuh teilap ka wargi bo anu caketan tebina di mana bae ayana nya. Di dalam negeri kitu tah. Khususnya di Jawa Barat. Umumnya di Indonesia sadayana di sawang di Kamaroke. Sareng di luar negerinya anu tara ka kantun ngadongkeun ieu dongeng. Mangdina ngaturkeun nuhun ku peratusan wargi sadayana geuning masih kana seueur anu mikaresep kana carita Sunda tatami dongeng Sunda nya wargi sadayana. Bungan jakal we perkawis dongeng teh padiogi kauningan. Da pengarang parantos sepuh nya sabatas kileuksa henteu ngarang deui anjeunna. Atuh anu hiji deui Bapak almarhum Bapak Sukarna tos pupus wargi. Tajenten dongeng teh sementawis ieu masih kene kanggo karya kileuksa. Di mana dongeng ieu dicetakna teh ku ketikannya wargi diketik teh. Malih ieu sanes aslina rupina ieu mah poe aslina mah katawis ja tilas mesin tak tektokna gitu hurufna. Ieu mah rupina mah nganggo karbon teh warginya. Dan seratan lagi sami kieu tuh. Kirang-kirang jelas mah. Aduh, biasa kabaca wargi tapi alhamdulillah lah mandina masih tiasanya. Kadang-kadang sok ngau kaca sosial tanah pintu. Dah kitu wargi, mangga atuh ulah seuting jang kolong kana waktos. Kurang lajingkeun bae cerios ngadu telu bagian nu ka-12 ieu. Kebat lampahna Parid leumpang hal sorangan bari ngajingjing kantong niat rek masantren ngajugjuk ka ajengan Burhan anu aya di lembur Cimara teh. Sanes lembur di Namara, lembur Cimara nya wargi
lempang ayam dijajabkeun ku angin anu ngahiliwir. Dihibur ku sara manuk. Bekrila beki jauh ti lembur Cikurubu, nyorang jalan satapak nu bungkal pengkol nanjak mundun. Teu catur lilana di jalan urang kecapkeun geus tepi harita teh ba'da asar parida nepi ka hiji lembur nu tayalian iwal ti Cimara teh. Sabada tatanya kanu papanggih gok ka pasantren Haji Burhan, pasantren leutik sisi Balong, masjid jeung pondok pagigir-gigir, santrina lumayan loba. Cari miti budak umur 7 tahun nepi ka kanu dewasa. Ari parid ujug-ujug datang ka masjid teh teu ngurus uluk salam heula. Da can ngartieun teh ujug-ujug blusek ka jero luak liuk, rudat reret diuk deket lawang, panuna nenjo ka hareup. Dina rak ngajajar kitab numpuk Al-Quran. Ieu pasantren teh kitu eueuh. Naon itu? Aya tumbak tangeuh nanggeuh. Ceuk parid ngomong sorangan. Terojul aya nu nyampeurkeun hiji lalaki jangkung gede di samping sarung make kopeah. Bajuna kampret bodas, horeng lurah santri, ngaranna Ki Uman, urang dinya asli geus jadi wawakil ajengan. Bage ya dulur, reka mana ieu teh? Tas di mana? Ceuk Ki Uman bari ngajak sasalaman, parid seuri atoh aya nu nanya teh. Langsung nembalan catarabasna. Ngaran kuring teh parid, teu boga lemur, tujuan arek masantren, sugane ditampi di dieu. Kitu ceuk parid. Oh, rek masantren ujang teh. Nya subukur yuk. Ulang adeus ka ajenganda nuju aya di Bumina. Yuk tuturkeun akang. Ceuk Ki Uman bari ngagupayan ka parid, puguh we meuni atoheun parid teh, terus indit nuturkeun Ki Uman. Tekung selila oge bus ka hiji imah. Atuh parid dititah diuk dina kursi, ari Ki Uman mah kebat ka jero ngabejaan ka ajengan meureun yen aya semah nu arek ngahadap cenah. Ari parid harita rurat reret ngilikan kaayaan di jero imah, papaes bilik loba kaligrafi, aksara rungka-ringkal teu kabaca, parid mah mencerong wae aneheun. Delila terojol Ki Uman datang deui dibarengan ku hiji jalma nu pendek bayuh-yuh, make kopeah bodas, make sorban, beungeutna bersih secana cahayaan. Horengnya eta pisan ajengan Burhan teh. Baranggok oge geus nyerengeh cerining amis budi pikacongaheun. Ieu nu rek masantren teh. Saurna bari nunjuk ka parid. Sumuhun ieu mama. Jangakeun we bilih bari ditaros heula. Ceuk Ki Uman ari parid mah ngeluk bae tungkul bangun ajri. Saha ngaran ujang teh? Ajengan neuteub ka parid. Sumuhun wasta maupun parid. Dupi ibu sareng rama. Saha jenengan? Wartos nama pun biang teh Idah, pun Bapak Otang. Nama ge nyebut wartosna. Kumaha eta teh jang? Ajengan heraneun Ki Uman ge olohok. Da teu terang abdi mah ukur wartosna. Dugi ka sagede kieu teh teu nyaho dina rupa indung jeung bapa. Terang ngaranna oge ceuk batur abdi teh. Ceuk parid satarabasna ngajawabna. Oh, jadi kitu. Ari ayeuna jijing jeung saha jang? Teu sareng sasaha, sorangan we abdi mah. Ari lembur matuh banjar karang pamidangan. Imah di mana? Nya kolong langit we imah abdi mah. Di mana wae poekeunana nya ayeuna aya di dieu nya ieu imah abdi. Ajengan colok bengong kaget nah bet aya budak nyaritana kitu. Tabila sanjeuna emut yen budak yatim piatu nu geus teu indung teu bapa eta kawajiban umat Islam sakabeh pikeun ngurusna. Geus puguh kitu mah pok naros deui. Naha bener ujang teh. Arek masantren di dieu nya. Upami kawidian kalayan ditampi ku kersa ajengan. Abdi teh hoyong terang Allah, hoyong terang ibadah, nah kumaha kitu. Ceuk parid. Ieu syukur. Kudu kitu ari jelema mah. Kumama ditarima ulah ka mana-mana deui. Cicing we di dieu. Komo geus teu indung teu bapa mah anggap we ama di dieu bapa hidup.
Tuh dulur-dulur hidup ngagulung di pondok. Unggal kobong ayaan hidup menang sare didinya. Anggap bae imah sorangannya. Sing betah atuh sing merenah ama oge ari hidup nyaan mah hayang masantren bunga. Geus tuh kudu loba pikiran pek sing betah di dieu nya. Ki Uman jiga anteur teh ka pondok. Tepungkeun jeung dulurna. Ajengan harita ngareret ka Ki Uman nyatana lurah santri teh. Mangga hayu jang hayu. Ki Uman cengkat harita terus manehanana harita keluar. Dituturkeun ku Parid bari ngajingjing kantong rada meyongkon. Ajengan buruhan neuteup ka Parid nepi ka asupna jero pondok. Aya budak kitu. Nilikana ngomong jiga-jiga rek calakan eta budak teh eta. Ngan bisa tata krama kawas teu aya didikan ti kolot. Mun kitu mah bener eta budak teh kungsi tepung jeung indung bapa. Tapi naha saha nu miara. Da moal lebih ka sagede kitu ari eueuh nu ngurus mah. Tapi hengke ge kanyahoan eta mahkeun sina betaheun we heula di dieu. Kitu geurentes manah ajengan Burhan bus ka bumina. Kacaturkeun wargi Parid harita teh geus bus ka pondok nuturkeun ka Ki Uman. Kasampak para santri lelaki harita gandeng ngaromong anu panco nu ada pangan nu keur ngaderes kitab. Aya ge anu keur nyisiran bari diuk dina peti. Awak buligir tapi di samping sarung. Assalamualaikum. Ki Uman harita uluk salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Reang narembalan bari ngareret ka Ki Uman. Ari breh aya nu anyar atuh manis simpe. Nu keur heureuy oge eureun kabeh mencerong ka Parid nyapuguh Parid ge jadi samarampa. Era pada melong Ki Uman nyarita bari nangtung. Hei dulur-dulur sakabeh. Ieu kula mawa dulur anu anyar ngaranna Parid anu ngahajak datang rek ngulik ilmu pangaweruh di ieu pasantren sarua jeung urang. Prak tarima ulah disaha-saha sabab ieu tunggal baraya urang keneh. Nu ngariung jempe eueun nembalan Parid dada nyeri hatena tapi teu dipikir da mana kitu ge dumeh can wawuh teh. Sugane ari geus wawuh mah moal. Jang Parid tuh tempat hidup di kamar itu nya cik berenahkeun eta kantong. Ulah asa-asa da ieu mah lain hotel, lain imah biasa, tapi imah sararea paranti mondok, nu matak disebutna pondok. Mangga Kang, nuhun. Ceuk Parid goloyong ka kamar anu dituduhkeun ku Ki Uman. Blus ka jero ngajanteng bari darat-reret. Di pojok numpuk peti jeung koper seng. Dina deket beli kerawis sarung jeung baju pasolengkrah tepuguh tempatna. Nyalila-lila Parid teh diuk ngahuleung tepuguh cabak. Rada lila pada ngantep eueuh anu ngabageakeun. Ki Uman rada keheuleun pok ngomong ka sararea ngan ngomongna rada dipengkek tapi sidik semu ambak. Kunaon ngaharuleung ieu teh? Teu boga pisan rasa-rasan. Tuh si Parid disampeurkeun aku sakumaha mistina. Kunaon cari cing wae ieu teh? Bari nunjuk ka kamar anu geus diisian ku Parid. Ih ari akang kagok kene atuh Kang. Ceuk salah saurang. Na make kagok. Naon nu matah kagok jig sampeurkeun ku saurang. Utamana kudu cicing di kamar eta tah. Ceuk Ki Uman deui. Nu dititah teh harita eraeun kapaksa nangtung saurang. Terus lempang muru ka kamar. Gok tepung jeung Parid ngareret. Santri melong duanana silih teuteup. Lila-lila pok santri teh ngomong. Bagea dulur saha ngaran anta? Ngenalkeun anak patah ya. Bari ngajak sasalaman. Parid terus beten Parid kerung teu ngartieun. Tapi teu burung nampanan anu sasalaman pok ngomong. Kuring mah lain anta tapi Parid. Oh Parid. Anta teh anjeun atau mane?
Ari anak dina abdi atawa kuring cek santri anu ngaran Patah secara teu langsung geus ngawurukan ngaji ka Farid diajar basa Arab saeutik. Oh kitu Ari. Ajengan naon eta? Farid nanya. Ajengan mah ajengan we nama. Cek Patah bari nyerenges seuri. Anu tadi teh basa naon tah geuning kitu kakara manggih kuring mah anak jeung anta teh eta teh basa Arab. Di dieu mah dipake pisan eta teh. Ngahaja dilatih supaya biasa hitung-hitung bari ngapalkeun. Ari colohok bahasa Arabna naon tah? Cek bari dari pisan. Atuh ngarenjag Patah teh. Dia teh nyaun manehna ge. Nah naon bahasa Arabna colohok. Tapi era lamun nyebut teh bisa buru-buru seuri pok ngajawab. Nya colohok mah bahasa Arabna teh al-bolototun. Oh kitu. Ari degig naon tah bahasa Arabna tah? Farid beki daria bae bakat hayang sagala nyaho. Patah ngauleung deui da terang manggih nu kitu atuh. Tapi anger mung kaelekeun pok ngajawab deui. Degig mah eta teh anta tarananya ngomongna harita daria pisan. I geuning hampir sarua jeung basa Sundanya. Cek Farid bari nyerenge. Beki roma ka Patah asa aya batur ayeuna mah. Ida ukur beda saeutik bahasa Arab jeung bahasa Sunda mah. Coba we pikir di Arab mah bahasa naon we bisa digunakeun. Samalah mah waktosna wargi channel YouTube dina channel Manggina Mara nya kapan nya. Rubina wargi carios ngadu taluh nya. Karangan Kidiksa dina bagian 12 dicekapunrikeun ka dieu heula wargi sadayananya. Mugi ieu carita Sunda atanapi dongeng Sunda anu dipedar tiasa ngajantenkeun landung pangbrahmana atanapi landung nyalayakeun manahnya wargi edang-edang kanggo hiburan urang. Tau kituna atuh Manggina Mara ngaturkeun nuhun ku paratosan wargi sarian dina channel @Manggina Mara dina YouTube. Atur nuhun ku paratosan wargi. Wilujeng baturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.